Wih, Peng, itu salah. Iya, saya. Suka senang denganmu, aku suka senang. Mamang sia lain. Tidak boga mamang model gitu aing mah. Laju satu. Atuh pugu sabu aing gitu kenal. Teng, aing ngiluan atuh. Salah sia. Masa sih tahu ka aing? Henteu. Nyawa sia nya jorek kos aing. Sembarangan bae sia, cek mah aing ge makasep. Ngabur sia ditu, ulah ngagangguan. Nyaona sia keur serieu. Gandeng cek ribu, besing seru doang tong embugna. Ceknya nama bukain kos mikua buah. Lain mie kuah per, tapi mie ayam. Dah. Setan si Peng mau kan deui. Geus mabur sia. Ih, ngalunjak amat cerita berarti. Bodo amat kami ieu. Pana yang ngiluan beureun. Mau ngarti sia mah. Geus ditu geura mabur sia. Ih, ngalunjak cek ribu. Ah. Ayo, majuin, ayo dikit tuh. Bantuin oi. Tuh, bantuin nih. Tuh, gimana kali ini tim? Ampun lah, aing main ML bae. Iyalah, kudu endep. Ceng, kenal sia? Sasya kepo. Aing ngeuleuh ge. Bela dulu. Udah apa yang retak? Gitu jasa sih ceng, kudu karunya tuh kain karunya. Atuh sok main, ih koret cungkring. Sia kalau ku palongo. Cek saing kalau palongo. Keduluan teh beungeut acangak. Abo, mencangak bae aing. Atuh mencangak. Awas sia katimu di karungan ku aing. Nah, tadi saanya per. Teuing, teu apal. Del Medan gua. Asa nama sih. Pira aku ngap. Ayo tuh, geus lanjutkan. Lanjutin naon tuh? Atuh main lah. Sangat mending sia mah. Kunaon, Bray? Masa nak eleh mitan. Aya nangge sia eta mah, nu kos gitu. Per. Naon? Aing gamon per. Naon di eta gamon? Noras ya, makana gaul kos aing. Gaul jeung sia mah tilok betul. Mandi ku pelem tas nu. Ngalagaan Peng. Ih, ku baperan. Sia galau kunaon emang? Aing teh bisa move on per di mantan aing. Mantan kos gitu mah parabeun be, Peng, kalele. Sial sia, gitu-gitu ge nya pernah singgah di hati aing. Banget kos sia mah ulah galau, Peng lah. Rungkad. Ribu Siti. Sabar kawan, wanita masih banyak. Wanita memang banyak, tapi masalahnya ada yang mau nggak sama gua? Kayaknya sih enggak. Suwe lu, teman bukan tuh. Canda, Cok. Slow aja sih. Mati satu, tunggu 1000. Nuhunnya, saya memang besti aing, terpelukan tuh. Oke amat aing pelukan jeung sia. Ya tuh aing gembung pugu. Budak. Kunaon sia cungking? Pokona kos di udak-udak delik bae. Dan jurik dah. Terus naon tuh? Siluman tutung kosaria. Ih, kejagokeun Apa sia. tuh? Yang sia aing ngomong serius. Bener, modelnya kosaria. Maksudna Yang tadi katimu jelema aneh. Kumaha ciri-cirina? Hidung, bulu, dekil, percis lah kosaria. Ih, eta ngomong ku ngasal. apa jelema tadi gitunya, Peng? Dikucit tuh bukna. Nah, Betul. Tuh kan, eta mah jelema nu tadi di dieu. Lu bener sih ya. bener. Tadinya mantas ngegangguan kami di dia. Sahanya tadi jelema. Dulur siapa, Per? Ngeunah bae sia, mamanang sandi gua. Naon cek ribu kayaknya deui. Gitu bonya. Efek teh boga baturan mah. Maksudna Lah, atuh gitu be. Jadi sieun aing mah ada. sieun kunaon tuh sia? Besing culik doang. Mana aya culik polong ngopos gitu. Doang nama, eta jelema edan anyar dah, nu lepas di grogol. Bisa jadi sih. Halo, men. Masya Allah, kaget aing. Hei Mang, Aisyah ndak naon sih? Nyaho sih saha sih datangna ngagetkeun. Sia nyawa aing saha? Satu. Kenalkeun ya Ultraman. Hah? Ultraman. Mimpi sia mah. Laju sia kadi ndak naon? Aing geus ngabasmi Akatsuki. Terjelas ya, Mang. Aisyah keur ngaraon di dieu, Ceng. Apa sih? Kamu kepo deh. Abo. Wih dah, dia ge. Enon, Peng. Aing buka ide. Dia naon tuh? Kumaha? Hari liburan, orang liburan bae. Nah, boleh ka ide. Gila dah, gaskeun. Wih, Mang, cincin saya dirinya. Dek naon sih, Ceng? Cicing sia, Mang. Serang dah.
Kabur dah. Woi, budak karam jada cia. Woi, budak. Ada.